jeung buaya. Dina zaman baheula di hiji leuweung anu geulis jeung asri aya hiji peucang atawa kacil anu kasokor pinter tur cerdik. Hiji poe si kacil keur leumpang-leumpang mapai sisi leuweung lantara beuteungna geus karasa lapar pisan. Manehna hayang pisan manggihan gogondongan atawa buah-buahan segar. Sanggeus lila leumpang si kacil anjog ka hiji walungan anu cayeuna gede tur beureum ngagulidan. Di seberang walungan katapo aya tangkal buah-buahan jeung kebon bonteng anu subur pisan. Buah bontengna meruruluk kananjeun ngora mata kabitan ningali. Beunang pisah kabut kuring bisa mentas ka ditu cucikan geunah pisan lamun kuring mentas. Ulang berarti ulang kan sih. Anjeun dina jero hatena. Tapi kumaha cara mentas caina gede tur jerona luar biasa. Lamun kuring mah jae bahaya pisan, loba lauk gede jeung anu arus anu tarik. Si kacil cicing sakedeung bari mikir neangan akal kumaha carana sangkan bisa mentas kadaratna sabarang kana bahaya. Deulila didinya si kacil melotot ningali alangkang sabaraha buaya numpating kalayan di tengah walungan. Buaya-buaya tarik harita keur jarang ngadon gegoleran di sisi cai. Si kacil tuluy leumpang ngadegetan pasisir walungan ngalawan ningali aya peucang datang. Pemimpin buaya langsung nyarita, kacil, rek naon maneh ka dieu? Awas lawan wade ngadegetan bisi ku kami ditewak teh di dahar, beuteung beuring keur lapar. Si kacil teh sieun, saeutik oge malah manehna seuri leutik tuluy nyarita kalawan sameang tur gembira. Aku dulur-dulur buaya kuring ka dieu lain jadi maksa marane, tapi urang mawawatan gumbira ti raja leuweung rek mere hadiah daging segar anu loba pisan dan sakabeh buaya nu aya di dieu. Ngadenge kecap daging segar, sakabeh buaya didinya langsung tengkat jeung gembira. Maranehna ngarumpul ngadegetan si kancil. Bener tak? Bener tak kancil? Mana lagi na urang teh geus gelat ada ngadahan tadi meunah. Cek buaya geus dejen penasaran. Bener pisan. Jawab si kancil yang yakin pisan, tapi ada nyelebut. Tapi raja leuweung aya nyaho sabaraha juga buaya nu aya di leuweungna ieu. Begituna kuring kudu ngitung marane hiji-hiji, jadina marane kabeh kudu babaris di sisi walungan ieu nepi ka daratan seberang di ditu. Buaya-buaya anu bodoh tur gampang percaya karena cerita si kancil, langsung gancang beraris apa susunan di basisir deui tepi ka basisir seberang. Jika sasak biru dina geger buaya, kancil tuluy leumpang naik kana tembong buaya numpang hareupna bari nyarita. Hiji tuluy loncat kana buaya kedua. Dua.
Juga ngomong ya. Ngomong kancil. Hiji. 1 Hiji. Itu bahasa Indonesia. Dulu Ustaz karena buaya kedua. Dulu karena buaya ketiga. Jangan itu tuh. Kecil itu bareng kembang, kecil loncat, inat buaya. No ini ka nusajana, kata rasa ges, tapi ka pesisir seberang balungan. Pas nepi ke daratan seberang, dikancel itu meluncat ke daratan. Dulu balik ke balungan. Dari seri tadi, ibu. Ngomong kancil. buaya sadayana nya kuring teh keur maoe kuring teh teu mawa hadiah daging ti raja leuweung kuring makan ukur ibu manane supaya bisa mentas ka dieu. Cek diganjil, bari lompat kencang dengan kebon bondeng. Buaya-buaya padahal yang maranehna geus ditipu ku si kancil, maranehna nambah pisang, tapi geus bisa nanaon. Jadi sebab si kancil geus dengit masuk ka jero leuweung. Kajian Itu cerita gitu ya tuh simpuli. Sekian dari kelompok 4 Careno